Sibori membahas dina perkawis nyata nafsu. Hari kemarin mah aya nafsu teh disebutkeun nafsu naon ibu cenah aya bu? Aya nafsu lawam ayeuna Sibori bari ngabahas nafsuna disebutkeun nafsu mulhimah. Nafsu naon cenah bu? Mulhimah. Bahwa dina Al-Quran tos ngadawuhkeun nyata a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhamdulillah surat sadaya lamun urang biasa nyicingan di nafsu disebutkan nafsu mulhimah, insyaallah bakal bagja. Namun artinya sabab ieu nafsu mulhimah teh nyaeta ngagaduhan ciri. Nafsu mulhimah teh ngabogaan nyaeta balad, nafsu mulhimah teh ngabogaan nyaeta beberapa bagian anu termasuk karena nafsu mulhimah. Insya Allah yang biasa bukan adalah karena ieu anu kasebut namanya eta sebutkeun baladna urang bakal bagja dunia jeung bagja akhirat. Nah urang kedah kamuningan heula nyata ari nafsu lawama, nafsu mulhimah teh nyata calina dina latifaturu. Di mana cenah disebutkeun latifaturu teh nyata handapeun susu katuhu. Eta calina nafsu mulhimah. Ari cahayana nafsu mulhimah teh nyaeta rupina beureuh. Kumaha kumaha sakitu urang sadaya kuningan heula nyaeta salina nafsu mulhimah teh nyaeta dina latifatur ruh. Cahayana nyaeta rupina beureuh. Ari baladna nyaeta nafsu mulhimah dibieu geus dijelaskeun menurut ulama ahli Torikohna Qadariyah wa Naqsabandiyah nyaeta baladna teh aya 7.